Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Dewi Yuliasani di kelas 11 IPA 3. Di dieu abdi bade biantara ngeunaan budaya. Sataacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmatna ka urang sadayana. Teh hilap shalawat sareng salam mangga urang curahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, sareng ka umatna dugi ka akhir zaman. Hadirin nu kusimkuring dipika hormat, dina deungeut ieu simkuring bade ngebahas ngeunaan pentingna ngalestarikeun kesenian tradisional. Kesenian nyaeta salah sahiji kabudayaan urang. Kesenian mangrupakeun salah sahiji bentuk anu tiasa berkembang. Kesenian daerah masih gampang kasaingan sareng kesenian modern. Kusabab kitu diperlukeun pembelaan anu tiasa ngalindungan eksistensi di tengah arus globalisasi anu makin maju sapertos ayeuna. Atas waktosna Indonesia teh luwih dikenal ku dunia luar. Kusabab kasenianna anu beunghar sareng unik. Salah sahijina kasenian anu kudu dilestarikeun nyaeta tarian khas Sunda di Jawa Barat. Di Jawa Barat sorangan aya sekitar 300 macam jenis kesenian. Di antawisna nyaeta aya tilu tarian tradisional di Jawa Barat nyaeta tari merak, tari topeng, sareng tari jaipong anu ngagaduhan nilai popularitas anu dikenal ti mancanegara. Tari jaipong misalna anu kasohor. Tari jaipong gaduh ciri khas nyaeta ditarikeunna kalawan kaceriaan, erotis, humoris, sumanget, sareng kasederhanaan. Tari jaipong tiasa masihan kontribusi anu seueur ka para penggiat seni tari. Supados tiasa leuwih aktif ngagali tarian rakyat anu sataacana kirang diperhatoskeun. Mung sakitu biantara anu tiasa kusimkuring didugikeun, hapunten bilih aya salah kecap atanapi kalepatan sarta kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.